Yo, tenang Iis, ayeuna mah tenang, jurigna geus diusir ku urang. Beneran dipicen ya. Geus dipicun ku urang, ayeuna mah maneh moal kasurupan deui. Tadi ge kasurupan lalaki. Lain aing jadi trauma teh kadinya ya. Geus ulah trauma-trauma moal ayeuna mah jurigna geus geus balik ka alam padang poe panjang. Alias kekayangan. Mad, minta cai coba Mad. Minta cai sih. Oh, cai nek naon nginum. Eta, yo, aing dijungjurigan wae. Kamari borang-borang aing dijungjurigan. Aku borang-borang aya juri. Nyanyao, aing ge perlu lamun aing ngomong mah teu percayaan mah udah oge. Sia mah hes di borang meureun. Tira ku esi borang aing kamari di kebon eta tah nu kebon awi teh. Aku borang-borang aya juri aing aneh. Genit eta mah jurig teh kunaon meureunnan. Jomblo bawa jurig teh. Ai tuh Mad minta cai aing sieun Ayeuna si Iis ge ngalamun wae cenah tuh batur ngaromong. Jurigna awewe lakina. Nya teu nya awewe meureunnan. Yang mungkin naonnya kira-kiranya ngusirna nya. Coba ngalapang lai. Tahu sih gua nya. Panglai digodog jeung jahe. Tahu. Coba na ngalamat per tukang ngeunima aya oge. Ciem ka mana? Ya omongat ka mana mah tadi teh da. Yo bejakeun budak we dibawa wae ka jalan dinya sing kasambet. Aing ge ieu awak kamari langsung paragal wae muriangan. Tungke nangan. Ngomong-ngomong eta urang mimitina kumaha sih bisa kos kitu. Ya urang kan nempo maneh nya, terus maneh teh kejang teh meh kasurupan malhok wae tah geus kitu teh maneh ketatapanna teh kosong. Gusti teh yang henteu tah. Nah henteu maneh yang micen tali naon meureun tali ari-ari apa tali naon mah urang teh di teangan we ka ditu teh tukang kebon awi teh. Aya. Ya aya tali rapia. Kadena teh teu galak nya lamun galak eta Bu Haji jeung mana dicakar. Pasti nyekek Bu Haji urang mah da bisa lompat Bu Haji kan teu bisa hudang. Bener teh. Padahal mah maneh api-api kasurupan deui we cekek Bu Haji nah. Eta mah atuh kriminal ngaranna sia teh. Sekali-kali Bu Haji dicekek terus masna dicokot duitnya dirampas. Sih ngomong-ngomong sia tas di mana sih Yam? Ya biasa aing mah kalilingnya kieu. Eta budak teh dibawa. Henteu anak aing mah anteng jeung tetangga oge. Terus si tempat-tempat we tas aing Nyalain bising aya menyana naon sia teh. Nyalain mamawa wae dompet aya duitan teh teh. Mama dompet mah teu bisa ka mana-mana. Lain bawa budak iya. Tas mah asa batur kitu nya bari jeung duitan oge. Ya aing mah kakarak saumur-umur da Naon? Udag-udag jurig aing mah. Nyaongkon aja mah burang-burang pura aya jurig Mantak lamun aing ngomong mah moal aing percaya jelema ka aing. Cek aing mah hayu sia ka ditu tempo hayu ka tempatna. Kedeung lah aing rumaraban manuk tuh aya wae tuh dah burang-burang. Aya tuh asa kedeung, aing sieun aja ba aing puting aing meuli bulat nyamuk bulak-balik wae ka dinya. Kedeung lah kedeung. Budak kau nungguan Geus keun BSI cicengeun ka tempo heula. Anu ngindungna eueuh. Hees, hayu, hees. Sakedeung. Kudu wae. Ciem ngaladog budak tinggalkeun we. Buru Ayo buru. Ayo Amel, ya Bu Haji tas di Pak Ustad. Geus doaan ya cai. Bagi-bagi tugasnya kudu kabagian kabeh. Ge nya. Di cai naon si Bu Haji Cai ngadoan Pak Ustad di eta Mel. Si pangesangan Bu Haji meureun. Ya mosok gitu ih. Batur serius. Serius ya teh ngadoan ulah di jorangan. Tidak ada kan serambi ka kebon eta mah loba jurigan. Supaya Mal iya Mel. supaya kampung itu tentram. Mal tungtungan nama mal iya. Non sih mal cager-cager lembur iya. Bu Haji we atuh aku minta eko. Ya Bu Haji bantu doa ti tukang. Bu Haji mah palaban kesiangan. Yey, Terus eta geus ngamodalan eta, ngadoaan eta. terus ieu ku ayu dikumahakeun. Bahekeun yu di ditu, di lokasi nu eta, nu eta lian. Tuh Dinda eko dibahekeun, tapi anter. Heeh, hayu. Tapi ieu yakin teu bakalan
leungit kitu jurigna. Insya Allah, mudah-mudahan kabul dikabul doa Pak Ustadna. Pegak si Amel suara Amel. Ayo ah. Ambe tere ieu ah. Ayo baji ayo. Ayo mal ieu Bu Haji ge aya ningalikeun bari ngadoa ayo. Ayo. Yo, ka dieu. Tah, kamari teh aing di dieu nya aing teh keur hewe seuri. Tah manehna teh di dieu tukang bijil. Aku aya jurig jemput di tangkal cau asir. Nyawa teuing emang nage mau anu percaya cek aing ge. Oh, tidak aya. Ya wae mah. Di dieu ya kamari teh ya aing ye gorowok teh di dieu. Saya sengit-sengit kembang. Heeh, mata aing sieun, mata aing mau di dieu teh embung liwat ka dieu teh. Cenah baheula di dieu aya makam. Emang aya pan. Cuman ayeuna makamnya geus rata. Akan lalawora ge ngomong di dieu mah. Coba aing ngising sok ka ditu, kumaha wae aing lamun hayang ngising. Numpang-numpang heula sih. Ah. Hayu atuh balik deui urang sieun. Ayo ah. Ya, mana nyote? Naon? Agar mana kasurupan, orang lompat ya lah. Bu Haji kurang ditinggalkan. Sengaja marapkeun Bu Haji sia mah nya. Nanti soalnya orang kaget ya, kok bisa sih mana? Tuh dah mana mah hirupnya jauh di agama, jadi akhirnya kasurupan. Sembarangan wae kos nu deket wae ti agama sia mah. Kaluaran pesantren jadi nyaho. Ya beda aing modal di ditu meureun ieu sia teh. Ya ulah di kitu. Oh nya aing kabeletengan sih sia teh. Untung weh, teu bujur sia dirojok ku juri oge. Goblok banget sia mah. Ya moal bisaeun ngarojok mah bisana asup doang. Lamun modal teh pamitan. Tapi bener geus eueuh ya eta jurigna. Oh jurigna semangat kali itu jauh. Lewat can mana kadinya? Can. Sieun da manehna oge. Sieun urang mah jeung berangan. Urang mah sudah tinggalkeun si ama janji tengah penting ya urang doanya ke keluarga. Tara sieun kan ginggiran lima orang tetap kuburan. Heuh kitu. Mane lu dengan? Ahmad. Oh ini orang mah udah urang mah sieuna lain ku juri ku jelema. Lain minta nomor di dinya atuh. Juri ge mere nomor. Tuh di tanggal itu tanggal Johar nu di tuar teh gosok. Eta tuh sok aya angkaan. Bagaimana orang kerparawannya gosokan eta langsung karate. Karate naon? Karate lah. Tuh bawa lain. Lain lah. Bisa banget. Ngomong urang rek angkatan baju. Heeh, budak bising ceurik sia teh ka ditu. Aduh. Nah buru sing ceurik angko. Heeh. Mending atuh ari geus eueuh mah aing teu sieun jadi lewat tadinya teh. Kedeng. Mer. Mana sorangannya? Ambung sieun Bu Haji. Itu serang bimaka ye. Bahekeun kan nu deket aya makaman hiji teh ya. Amel kudu kompak atunya Bu Haji. Ayo. Sieun moal. Ieu. Nya Udinda. Heeh. Naon tadi cerita naon? Ngabanjurkeun ka kuburan. Heeh. Terus ayu mah jeung urang. Jeung Bu Haji aku mah. Di nu deket tanggal cau teh ya. Siap Bu Haji. Ayu duaan urang sorangan. Siap. Ayu iya eta awak jangkung gede ka situ borangan kana wae. Mana mah kitu ari kalalaki teu beurangan, ari kajurig beurangan. Awak kok jangkung gede ayu. Terus di kumaha ieu kumaha? Nyai bahekeun baca bismillah lah. Bismillah barakali. Anya 3 kali. 3 kali terus naon deui? Baca syahadat. Terus ke Bu Haji mantuan doa naon? Nya naonnya ayat kursi naon ke? Ayo. Tah. Kamari yo. Aing di dieu da di Jung Jurigan di dieu yo aing yo. Jurig teh pindah-pindah wae gini. Oh. Tah kamari mah aing di dieu yo aing meuni celeng yo. Ku aing jurig na didegulkeun we. Coba kedung poing terawang heula yo. Bisa kitu sia. Si cicing heula. Tah. Geuningan yo. Karena saya ku aing yo. Tah. Di dieu teh itu teh aya nu gantung diri bel. Teu percaya aing kasih emang kitu sia bisa ah. Ya matunya kalawora. Saya cek saha. Bener astina. Percaya pugu di dieu we ngajelepeng we ta aing keur di dinya teh. Panjangannya. Ya sia satebak-tebakna aing ge nyaho. Bejaan bukna panjang. Ai sia jubah ku warna bodas handap. Sia aing ngarang carita mah bisa neangan duit mah teu bisa.
Sia. Ya enggak saya nama ulah loba omong bejakeun kasih ieu ulah liwat-liwat jalan dia. Ya heeh. Ngalapang lai. Ayo. Minta cai. Kita duit ayo di mana? Ih, samanya we ya ayo. Yang anu lah. Tuh nya aing masih puringkak sia. Sing kita ge. Coba tepung heula ku sia kabeh ditu. Ka ditu deui mad. Deui mad kabeh ditu itu. Ih, aku serambi Yuk kan kuburan keramat, keramat jati. Duh masih iya ayah wae Bu Haji mah segala sina biceun cai ka kuburan. Itu kan kuburan keramat sieun Mbak Abu Eyang Kalkum ampuranya micen cai ka ieu makam. Ditita Bu Haji mun arek nyekek Bu Haji we bawa ka ditu Bu Haji. Aduh sieun Terus yuk, pokoknya mah tapi kalau kasih langsung bahe-bahekeun. Terus ke gimana? Urang mantau di jauhan, bari ngabantu baca doa. Tapi orang sieun moal. Nyopir aku mana sih? Demi kebaikan kampung ibu Haji. Ya, daripada rame wae di lembur. Astagfirullahaladzim. Rek naon? Menikah. Cai. Iya tas si dukun ya, mereka mahekeun cai ditu teh. Nama ulah kadukun. Naon sih? Usir kurang. Mane nyaho naon ieu? Kamari si kasurupan. Terus teh tambang nate sina dipiceun kurang teh dipiceun terus teh jurig nate mangkat. Mana make jampe naon? Mana tuh pakai jampe kita jurig mah sieun naon. Tapi mana yakin moal bahwa jurigna teh moal datang deui. Yakin. Lamun datang deui. Emang ngobrol jeung maneh? Heeh. Pokoknya lamun diajak ngobrol jurig yuk. Pokoknya lamun datang deui maneh nu disalahkeun nya. Heeh, ayeuna mah ieu mendingan cai ieu ka makamkeun we. Soalnya eta budak mara kayangan we. Diunggal juru imah. Bahekeun yuk. Mana eta ilmuna menang ti mana? Urang kan pasantren 3 tahun setengah. Terus bebacaan aku kumaha? Rahasia eta mah. Terus ieu teu bermanfaat gitu. Entah ya bahekeun lah. Makamkeun. Pokoknya urang rek ngabahekeun supaya lembur ieu teh aman, tentram. Saya percaya mah man. Dibejaan geus urang mah. Manusia pintar. Ye mana nyaho teh nya. Si eta teh kan maotna teh bundir bunuh diri. Apal urang ge apal. Papanan lembur ieu apalna ku urang dijajarkeun ku urang. Lamun lain ku urang saha? Heeh, mantak oge geus ena mah jurigna oge geus mangkat. Aku semua bisa wae Si Is kamari kasurupan. Ulah sampai Bu Haji di ditu kasurupan. Moal ya. Oh, ceritana ieu maneh pahlawan ayeuna. Pahlawan ayeuna urang jadi dewa. Dewa naon? Dewa Kuan Yin. Sugante dewa 19. Kedeung heula Bu Haji ari dewa Kuan Yin mah lain tukang ngusir jurig kan. Tukang naon teh yuk? Tukang urut. Bisa banget. Aduh kecapung Bisa kunaon si Amel Aduh aing bogoh. Kurang mimilu si nini teh ye. Sinan aya naon? Eta kan dicita ku Bu Haji teh ya. Kita naon sih? Cita micen cai didinya di kuburan keramat eta. Bisa di kuburan eta. Oh, kuburan keramat. Kita naon ku Bu Haji? Cina micen cai. Emang kunaon? Cina supaya jurig mangkat apa naon mah aya teu ngarti Jurig di mana? Jurig di mana, ha? Eta anu metong teh Metong di mana? Siapa kitu wae kamari-kamari ayo anu gantung di ai mimiluan lulumpatan. Ayeuna mimiluan lulumpatan di wae. Aduh kecapung banget Aduh. Aduh, ampun. Terus eta rencana cai dikemanakeun? Nyarek diguyurkeun kalau kasih anu maneh manggi tali teh ya. Kudu Bu Haji teh kudu. Soalnya talina geus dipiceun.
Enggak, saya nama bejaan lokasi eta no kamari Manggi tali di mana? Ada bejaan pokoknya mah. Daerah itu ada. Nah, naraon sih. Iya, tadi ngomong wani cenah gosip itu bak wani. Aya naon sih? Naon? Sengit-sengit nak kos itu, sengit kembangan. Sengit tai meureun. Tuh kan. Aya deui. Aya naon coba mana meni so tahu banget ayu. Ai jurig deui. Lain. Naon sih? Urang geus ngalapang lai 2 kilo. Bawa banting apa jurina geus disingharkeun ku urang. Majar. Karena sama bisa ngomong doang. Oh, ini pinter banget. Jika jurina jomblo kan Yang lain mah ngejo di imah. Menyanyi Anak sia di masalah doang. Sedang. Di sana naonan sih? Bener gara Si anak sia itu banget sia. Baik. Ya ulah ngomong si aman goblok sia eta dulu aing sia sekali udah sok di sini sama majikan. Malah ulin mah jeung si Bella. Nah, Ulin teh hidup praku aing ulin pugu aing ngalapang lai. Balik. Sok nyiksa wae dulu aing goblok. Isa aing kieu ge. Kumaha cenah sih geus beula we aing beula. Capek ah. Mereka tiluan mogok aing. Naon sih nuturkeun wae nini teh. Aing nuturkeun dah. Sia-sia kena aing buatan mogok, lompatan wae. Ku teh serambi Mekah Mentak ulah ka mana-mana komo teh sia tadi ka kuburan. Ari atuh jelema Eta berangan. sih gara-gara eta tah. Karena naon? Si Ibu Haji teh Emang di tanah si kebu haji Ada teh cenah micen cai eta cenah supaya jurigna teh berkeliaran Eta cai naon eta? Nya cai pangisanganna meureun. Ya pira kuting cai pangisangan cai doa meureun supaya naon si eta. Cai doa naon tadi geura ada bau hangsur. Ayeuna lamun amprok ka Bu Haji rek ditogor aku naon kitu cai naon eta. Nya mentegor angka ditu ikut capung Mani aing jadi bibilan lompatan dia wae asal geus amprok jeung sia ge kitu. Emang nini didinya rek naon sih? Nyai rek kasih wadah. Oh, nya ulah jalan dinya muter jalan didinya sok loba jelema kasambat. Panas. Malah jalan makam. Maka itu ah. Bisa ulah nuturkeun deui, awas menuturkeun deui.